Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Daud teh diciptakan ku Gusti Allah, Masya Allah, nu paling istimewa suarana. Suara Kangjeng Nabi Daud balain lalagaan. Kafal maul jari anjriyani, ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur, wa idza talautu zabura kafal maul jari anjriyani. Mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur, cai nu keur lempang ret eureun. Masya Allah. Wa taskunuhu buburiyah, angin keur ngagelebuk eureun. Masya Allah, eta ku suara Kangjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan. Wa tuzillu at-tayru, manuk-manuk halali berngiuhan Kangjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmat ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud. Wa tatuful wuhus fi mihrabi, eta manunggaran hewan-hewan timimiti jangkrik, simet, ucing, munding, segala sapi, wah geus ngeriu ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud. Nikmat luar biasa, indah. Maka Kangjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ieu urang bakal ka surga kabehan. Bakal lah manya pamarentah nu ka surga. Ya urang lah, kecuali ieu hiji centang tuh. Jadi urang teh dihibur cek Kangjeng Nabi ku suara Kangjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara. Masya Allah, nikmat. Pokoknya malam mendengarkan suara Kangjeng Nabi Daud, lapar jadi sebeh, leles jadi gagah. Mun urang ngadenge ku suara Haji Pendi, sebeh lapar, dibalik urang kuat leles. Aya kitu tanya perwatakan jelema eta. Dibalik jasa itu mah Jamal. Masya Allah ya Kangjeng Nabi Daud pohara. Diundang ku masyarakat Kangjeng Nabi Daud teh, di samping ngadakwahkeun Zabur teh hayang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ribuan manusia ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur. Disiapkeun tempat teh jang hewan-hewan, disiapkeun tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk ngadengekeun keindahan suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna deui, nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat. Ialah maziah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam.